Kumaha hasilna? Nu baheula dulur, guruna ikhlas, hatena bersih, muridna ikhlas, takdim ka guru nurut bersih. Mantak lamun jelema nurut ka guru bakal barokah. Kunaon ieu santri kuari kurang barokah? Tepatina nurut ka guru. Assalatu wassalamu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati wassa'at. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa bil walidaini ihsana. Wa qala fi ayatin ukhra, fa amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun kafa bil mauti wa'idha. Wa qala fi hadithin ukhra, udhkuru mahasina mautakum. Wa qala al-habib Abdullah al-Haddad, wa min a'zami ma yuhda ilal mauta barakatan aw aktsarihi naf'an qiraatul Qur'an wa ihda'u thawabihi ilaihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puja kalih puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan kaharibaan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Sadatil ulama minal muallimin wa zumratal hukama wal hadirin. Segenap para alimil ulama, para sepuh pinesepuh, para kiai, para tokoh masyarakat, saumumna kiai nu halaladi rungi ieu. Wabil khusus guru urang Al Mukarram Abah anu titi santri anu parantos tadi mimpin tahlil, tahmid, doa dan lain sebagainya. Anu ku pribadi sangat dipika hormat tur dimuliakeun. Sohibil haul, keluarga besar, wabil khusus ama haji sakaluargi
selaku murabbi pendiri pesantren Minhajul Hasanah, sakeluarga besar anu ku pribados dipika hormat tur dimuliakeun, aparat pejabat pemerintah setempat puji simkuring dipika hormat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tukang som efekna leutikeun deui. Tos tong ribut, urang rek ngaji, rek naon teu ributan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap perintah agama mengandung hikmah, mengandung rahasia, anu kadang-kadang urang teu terang di balik rahasia. Kunaon urang teu nyaho lantaran bodoh. Kunaon urang na bodoh lantaran teu daek neangan ilmu. Kunaon teu daek neangan ilmu lantaran deugel. Kunaon deugel lantaran tolol. Terakhir tangges. Maka pantes cegang jeung Nabi panggeblek-geblegna jelema sakolong dunya nu tilok ngaji titik segede kalapa. Lain cek Haji Jamaluddin, Rasul mengatakan an-nasu sinfani alimun wa muta'alimun wa sairuhuma hamajun. Cek Kangjeng Nabi, manusia pangkat di alam dunia hanya terbagi dua golongan. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, kos kumaha bae jeung beungharna eta jelema sadunya ku Allah hanya dibagi dua pangkat. Hiji alim, jalma anu ngajar. Dua muta'alim, jalma nu belajar. Kiai macakeun kitab, urang ngadengekeun ibu jeung bapa. Kiai ngaranna alim, urang ngaji denge ngaranna muta'alim. Alhamdulillah. Di sajrama kabeh aya alimna, aya muta'alimna. Alhamdulillah. Kiai macakeun kitab tafsir atau macakeun kitab Fathul Muin, kamu Fathul Wahab mah gitu. Maca takrib, maca sapinah, kiai berarti alim, santri anu nyoret bari molor. Alhamdulillah mondok 10 tahun tembegug naon jam molor bae. Maka santri ngaranna muta'alim, kiai ngaranna alim. Mugi-mugi urang kalebetkeun kana muta'alim. Ya Rabbal. Sebab kauntungan jalma muta'alim anu neangan ilmu agama heesna bae ge diganjar. Mantak santri kuari mah malulur. Eta ngamalkeun hadis nu eta doang. Selain tinu dua cek Nabi wasairuhuma hamajun, selain tinu dua mah pangkatna laleur hejo. Masya Allah. Maka baheula para hadirin, di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam aya pernah makhluk Allah siling hinakeun. Nu hiji syukur, nu hiji siling hinakeun. Di antarana aya 3 satoa. Hiji anjing, 2 bedul, 3 laleur hejo. Eta anjing bal hadirin ngomong kieu. Cek anjing, nuhun Gusti abdi mah hirup dijieun anjing. Sanajan pangkat abdi najis mughaladhah, tapi abdi syukur ka Gusti hirup dijadikeun anjing. Tibatan abdi dijieun bedul. Grok be bedul digeun anjing datang. Cek bedul ngomong naon dia anjing? Bangsat doang dia. Cek bedul. Pangdenge aing macana meuning hirup jadi anjing, tibatan jadi bedul. Atuh cek anjing. Meuning kena jadi anjing, tibatan jadi bedul mah. Heh, cek bedul. Pan ieu sia jeung aing najis mughaladhah. Pangkatna sarua bae. Heeh, sarua nama sarua. Ngan jajar bae kudu urang lempang ka tengah lembur. Aing mah lamun lempang ka tengah lembur, masyarakat moal ribut. Jajal sia lempang ka tengah lembur. Mun teu ting palagrang turak lawang ting selebar. Babi ngepet, bedul ngepet, babi nyupang. Kan ini ka tukang ojek ngepung dia daekeun. Waduh. Bener iya Pak.
kumaha eta anjing awas eta anjing sanajan najis mughaladah pala hadirin urang ulah waka nganggap sepele ka makhluk Allah lantaran teu nyaho urang rahasiana Allah nyieun anjing, Allah nyieun bedul, Allah nyieun monyet, Allah nyieun dan lain sebagainya. Urang teu nyaho rahasiana. Eta anjing para hadirin dina kitab Kasifatus Saja bebeunangan Syekh Muhammad Nawawi Tanara di dina dicaritakeun di tengahna sebab eta kitab Sapinah sisina mah bebenangan Syekh Salim bin Sumer. Orang mana Syekh Salim bin Sumer? Orang negara Yaman, ngancicing di Indonesia sehingga pupus di Indonesia makomna nu aya di Tanah Abang, di Kebon Kacang, di Pangkeren Masjid Al-Makmur. Mantak santri zararah ka makom Syekh Salim bin Sumer sebab sa Indonesia kitab Safinatun Najah diaji. Ulah sampai tanya raos santri ka pengarang kitab Safinah beujeuh urang Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani mah ulama Indonesia makomna di Ma'la. Moga-moga kabehan sih bisa kana sikeun zarah ka makam. Rabbana Karim. Masya Allah jarahan makom Syekh Syekh Salim bin Sumer ayana di Kebon Kacang. Matak lamun beres ngaji Safinah wayana ku ustad jeung kiaina bawa hitung-hitung piknik bae ka ditu zarah ka ditu kamakom Syekh Salim bin Sumer ayana di pangimaman Masjid Al-Makmur. Para hadirin wal hadirat eta dina kitab Kasifah dicaritakeun aya mun teu salah 17 akhlak anjing anu mulia anu jelema teu pati bogaeun. Iya ya para hadirin moal diterangkeun kabeh ku kula bisi kaburu subuh. Ieu mah anu diterangkeun dua bae ada eta keur hayang keneh atuh ondang deui iraha bae. Ulah sampeyan kabat ka kiai haram jadah doang. Bedakeun ulah ya. Awas. Asana budak sajra moal anu bogal. Kieu ya akhlak anjing. Dangukeun. Anjing punya keistimewaan akhlak. Anu rata-rata jelema teu pati bogal. Mana di antara akhlak anjing anu sangat mulia? Anjing mah mun leuleumpangan ka mana bae tilok masinekeun bekel. Ja ieu cungar cengir ya. Geus rarasana sana ieu. Kumaha teh budak sajra? Masyaallah. Diajak dikir beta dengan 1000 paneus tepakan beuteung bae. Aduh lapar yang maca nyatu cenah ieu. Dalah tuh anjing naon pernah ngadenge anjing sajra ulin ka Rangkas Bitung naon sugar ngadenge eta anjing mau bekel lauk 2 kilo atau makan roti 4 kilo eueuh kumaha kitu anjing. Anjing punya iktikad, anjing hebat. Kumaha cek anjing endek naon sabingung-bingung masinikeun bekel sabab di sajra dunia Allah dirangkas dunia Allah, disajra pangerana Allah, dirangkas pangerana Allah. Ndek naon cek anjing sabingung-bingung kunaon budak sajra dia eleh wanyi ndek jarah pe keliling Banten kuat geus tangkring telepon odah dia geus nya naon pan isukan ieu berangkat jam 8 enggak cenah buras 2 kilo jauh. Tanya si anahnya naon si anah mah bala-bala beli 3 kilo setengah terus dipapai eta nek jarak ka Banten dua nek umroh bae papajuh bae nu dibasikeun papajuh. Heuy bener tante ya. Ya iya tukang barang hakan udah anjing tuh deuleu coba ya budak wari nek pasantren tadi kula ngobrol jeung Amah Haji mak coba ya Amah sabaraha Yuswa 93 alhamdulillah cek abdi ai kuring kamun ai kiai sepuh sok hayang nyaho bae Amah Haji kapukur di mana lalakon masantren bo cenah baheula dah cenah masanan teu puguh ieu cenah kumaha kitu mah atupan ibu bapak tos marawat Masya Allah laju mah masantren pertama kapukulu
datang ke kukulu atau teboga bakal iya batur cenah dahar urang mah di masjid bae bari ceurik Masya Allah terus dipindahkan ku kiai ka Parungpung datang ke Parungpung ka Buya Arsaya Masya Allah kumaha eta sakalian aing tengakan kejo jauh ieu mending puasa tengakan kejo ya aing di jajahan ku Abuya tah wirid tah anu puasa sakean batur mah buka urang mah boro-boro kalangakanan kacapi kumaha hasilna nu baheula dulur guruna ikhlas hatena bersih muridna ikhlas takdim ka guru nurut bersih mata lamun jelema nurut ka guru bakal barokah kunaon ieu santri kuari kurang barokah tepatina nurut ka guru geus we sakitu ulah loba pertanyaan ka ditu baheula mah deuleu tuh begitu nek balik Mama Haji tiap Buya saya kadieu cek aing balik mah amalkeun ku sia ilmu saya aya hanya ditiup poh bala hadirin balik amalkeun ku sia ilmu saya aya Rabbana Karim sukses ngadidik masyarakat ngajak cek guru puasa siasa anu tilok ngomong-ngomong jeung kana naon jajal santri kuari ari ieu cenah mah hiji Garuda jeung kana naon atuh buku dia deuleu cenah Garuda cek kiai ya aya kuku jeung nyakar beungeut dia kiai udah geul teh kuari mah loba nganyok loba pertanyaan mantap kurang barokah maka pantas lamun Habib Muhammad Al-Habsyi ngomong man akhlasa fi mahabbati syaikhihi nalal matluba barang siapa orang yang ikhlas tulus ikhlas mencintai guruna nurut ka guruna nalal matluba akan tercapai seluruh cita-cita urang mah rese ketika ke guru A urang mah B cek guru B urang mah C nek di mana cicingna barokah para hadirin wal hadirat tayalah para jamaah sadaya kembali ke anjing cenah geus eta anjing pohara lelempangan tilok masinikeun bekal tapi santri kuari eta kula mah teu ngomongkeun batuk anak sorangan be neuk mondok nu bikang eta babawan ku sapotong mobil biskuit beas permen pendek bengek ku sapotong mobil cek kula ka anak ieu neuk masantren teh neuk umroh anu pamajikan kula ngolototan ulah ngomong ke pundung deui cenah coba lain yang sieun ka pamajikan lain cari selamat dong daripada aing pasehat kita ingin cicing lagi nama ribet aing kami kang urusan Masya Allah eta anak nek pasantren geus anuna geus bekelna ya Allah Rabbana Karim tuh deul aya ulama Bogor anu pohara tabahur mamanah rawi tanah baru hebat masantrenkeun anak bapana lamun manehna masantrenkeun anak keur zaman mamanah rawi lamun ka anakna 10.000 ka kiaina 30.000 ari kuari mah lain anakna 1 juta kiaina 50.000 mun sabab petetet begadina ge doang nu cacingeun teh atuh pikir ku urang lamun eta cau hayang montok disurubuk surubuk ai nyurubuk cau daunna ta betina betina montok cau aya teh daunna ulah disurubuk 3 kali nyurubuk podar eta cau betina eta ge surubuk kiaina kunaon engke kiaina beda ngadoakeunana cenah abah sia eta pohara nyurubukna langsung apa Allah dihusus ke anak ayah ya maka kiai nganteran gegemblong geus tengi teh buku kena ke sekolah tompo pat nyeri kita rengit kiai bangsa tidak gemblong cek kiai hari ngomong anak yang sukses baru nyaho ya urang hares ya anjing kembali akhlak mulia ya Allah poharet anjing pala hadirin hiji tak akhlak anjing mah kama mana tilok masih deken bab geus mamang ge nu masantren teu boga bekel atuh berangkat bae panjenengan jauh
naik kuda palsuku lempang kunaon ayeuna bener-bener mah pala hati-hati anjing tuh anjing urang mah jeung ulah aja kuning ke pondok bapak-bapak be isu kene geus nyarap neuk ka kebon atau neuk ka sawah neuk lempang kuat amanat ke pamajikan engke aing jam 12 kiriman ku sia karaktos nyatu tadi kene ulah cuma cengir mang harap jadah doang dewa tuh orang anak anjing mata ibu-ibu mun salah ki minta bakal tuh lagi anjing elingan ku ibu langsung hei kamari hadir teh di rumah haji cenah ge anjing teh masih dikeun bekal atuh tambah anjing pan aing mah jelema selakina tah anjing nu kadua akhlak anjing geus dua bae molo-molo bae anjing mah ya Pak ya anjing mah lamun eta anjing keur hees hudang pala hadirin lempang eta anjing ka mana bae barang datang deui ka tempat geus aya nu nempatan ku anjing nu sejen atuh moal diusir tilok pasea nyiar tempat deui apa maksudna anjing mah tilok masinikeun lapak atuh geus teu cara urang metek bae ieu sia ngawarung di dieu menang 1 tahun si itu boga tanah di dieu nyieun warung gara-gara dia si cenah warung di dinya aing sepi bae ku arima neuk naon dijieun gara-gara janu ngarizkian mah Allah bener tante di kamana ke mak masangkeun rukun iman anu kagenep rukun iman kana qada jeung qadar khairihi wa syarrihi minallah bagus jeung goreng datangna ti Allah lebah dibere bagus nuhun Gusti panen parena 3 poe deui ka panen deui makaling 1 hektar setengah sawahna buat geus kuning parena bari ngarokok bangsa pare aing bangsat nyebutna ge manjur cenah Yorea Allah na bari kemana temboa baru cocok cenah Yorea cocok cenah ikut langsung ngahayal bab dunia aing engke panen menang 7 ton 7 kali 10 juta 70 juta aing nek anu dunia mah kitu Pak mun urang nek boga piduiteun 7 juta atau 70 juta eta cita-cita 150 juta kali itu aing nek bangun anu tungtung 150 juta ngarokok deui mana kumaha ngomongna nuhun Gusti mah adil kula panen nuhun Gusti menang 3 poe nek digebot geledeg dihantem cah jeung keong podal kabeh parena pot bebekis kak kumaha jadi panen jurik setan bangsa tua ih ai kamari keur koneng pare nuhun Gusti di kamana ke dukun iman mereka genep munasabah ieu hirup kurang barokah pala hadirin urang mal badi nyata hirup dekatur pangeran cek Allah aing tadia pangerana pan dia ku aing diciptakeun dia aing nu nyieun cek Allah kitu ringkes nama dia tadina eueuh diayakeun ku aing ka alam dunia pare menang nyieun aing keong menang nyieun aing caina menang nyieun aing angina ge menang nyieun aing ketika dia ku aing dibere panen kos gitu ketika ada diberi musibah dia kos gitu aing tadi cek Allah pangeran mikir jelema kadinya halarese contoh dina panitia muludan rajaban ngondang kiai anu teu datang dihewaan ku salembur nah naona goblok salah muntah mah teu ngondang berarti Allah can izin datang ka dia betul apa tidak urang mandek nyisekeun hiji perkara gara-gara dia je buku geus ti dieu kudrat ratap Allah oke ieu mah kuat amprekan 2 tahun pada teu ditanya-tanya acan
itu. Dia maka bina-bina jeung burukot dader kieu. Neuk raja bandar kieu. Coba urang balajar koloteun. Lamun urang nyesegeun hiji perkara kana eta perkara bae, waduh gara-gara dia syariat pasangkeun ku urang hakikat ti Gusti Allah. Atuh dak jangan nanggeus da kiai. Contoh cek urang. Atuh aya eta urang kahayang mah datang, aya teh mah teu datang. Allah can ngijinkeun beres ka urusan. Apakah kumamarahan bakal datang tak kiai? Ayo pikir. Apakah kumamarahan mamang eta pare bakal jadi deui? Nggak tahu saya marah-marah, setruk be tutup nata korak dia. Ayo coba pikir kadinya rada jero saeutik, jatuh karong hotel balalon. Ada dari umbar ada. Kapan Anda mau sadar? Terus dibuka sorban aing jadi hareudang aing misalnya. Tak iya jelema kuari kunaon sok kana itu. Balalajar koloteun seetik-seetik anjing tilok masih dikeun tempat rizki geus diatur ku Allah. Cek Allah pelakeun ku sia pare, pelakeun ku sia cau, tugas sia ngan melakeun doang. Cek Gusti Allah, cek urang mangga Gusti ayeuna mah pare ku abdi tos dipelak sadaya-daya nyerahkeun ka Gusti. Eta melak pare lamun urang niatna jeung ibadah jeung maraban anak pamajikan, eta guanjarana guan. Cek saha eta melak pare teu menang ganjaran Kak. Kakak niat melak pare, niat jeung ngartina naon ngaranna napaka anak pama jika. Masya Allah eta baculna diganjar, kapaculna ge diganjar. Matak meneu pacul teh beuti sorangan tenang. Diganjar eta. Dele kembali kana akhlak anjing. Anjing mah berarti anjing mah tilok aya hasud jeung papada, balalager, alalakur, aladirin. Kos kitu tah, tapi kunaon kadang-kadang jelema. Kiai jeung kiai kadang-kadang siling geser, pajabat jeung pajabat kadang-kadang siling geser. Waduh, tukang warung jeung tukang warung kadang-kadang siling geser. Kunaon teu inget ka anjing. Kuari mah mun aya hate urang kos kitu geura kembali. Eleh ulah ku anjing. Ulah eleh ku anjing. Ka harta sih kula ngomong. Piraku ditotokkeun kowe teu ka harta kieu jelas ya. Tilu, geus tilu bae mal-mal. 17 urusanana ieu. Ama ajinya tong seuseur mak. Oh. Tah akhlak anjing nu katilu ya kieu anjing mah ye. Tanya nu katilu. Anjing mah mun dibaledog kudu bogana dibalang sampai ka pedog, sampai ka pincang, sampai ka pengkor. Lumpang mainna. Ketika ditambahi di bare tulang mah atuh datang deui bae. Kumaha? Atuh doang tanpa masalah. Cuek bae, jajal jelema kunaon? Geus dinya nyeri, ulah aja borong dicabok, diomongan be ku omongan nu nyeri, jajal jelema. Hai, hayu Kak ngariung ka si anu, Kakak cenah tita ulin. Teu hayang ieu mah. Kokohek di beteu hayang lagi. 7 mulut 8 ruah. Teu hayang ieu ka masih eta nincakna. Urang nyeri ate nyeri ate aing. Ngadenge omongan si eta. Naon hartina? Anjing mah anjing ya tilok boga sifat dendam. Kunaon jelema anu dibere kaimanan ku Allah. Walaqad karramna bani Adam. Allah nyiptakeun manusia begitu mulia. Kunaon ngagunduk sifat dendam? Hayu balikin. Parae. Mangkaning bae datangna adadak yakti babtatan. Sugan ieu malaikat malakal maut ngawea heula. Maut mah ya Allah. Minggu kamari si eta ngobrol jeung urang, kuari maut. Kamari kene jeung aing ngariung, kuari pae. Masya Allah. Tadi kene ngojek, aing kuari pae. Ya Allah, aneh tuh. Ento. Tadi ngojek kuari pae atuh teu aneh.
tadi paeh kuari ngojek aneh ngeliatan aing geus sieun tah kamana sih eta buku paeh aing kuari ngojek teu jadi dikuburna al mautu ya'ti baghtatan jelema ujung-ujungna paeh Mang Akwari belajar kaloloten setik-setik Haji Jamaluddin lain pang benerna loba kene akhlak bedegong kuring ge ngan hayang amat belajar ulah eleh ku sato teu boga akal anjing najis mogolato kumaha tah anjing ngomongna nuhun Gusti abdi hirup dijieun anjing sanajan najis mogolato abdi syukur ka Gusti hirup dijieun anjing tibatan abdi hirup dijieun bedul krok bedul gigireun anjing jing aya kitu kumaha dia ieu cenah kieu cenah dul lain mangadul ya hirup mah meuning kena jadi anjing tibatan jadi bad lempang gerak ka tengah lembur aing atuh cuek bae masyarakat pakai si geus bae jajal dia lempang kuari ke tengah lembur buntut eor jelema akhirna eta bedul lempang bari sedih cek bedul Gusti abdi sedih amat dikitukeun ku anjing ngan abdi syukur ka Gusti hirup dijieun bedul daripada abdi hirup dijieun laler hejo burung belaler gigireun bedul dararata ngomong naon dia dul laler ngomong naon dia hirup mah meuning kana jadi bedul tibatan laler hejo aya gitu pan dia mana najis bogolato cek laler pan aing mah henteu kadinya nama tapi ingat ler kumaha dul cenah heh sab jorok-jorokna aing cek bedul aing mah teh hayang kana bangke nu diudag goeng parehuma diajurkeun goeng parehuma jadi jelema kitu lok salat ieu cenah boga humana terus dalam kebondang deh di emat wae di sok-sok wae ku congor aing cek bedul ku siung aing kalapang ora di emat wae mantang di babad wae aing mah kana bangke teu beuki cek bedul sajorok-jorokna bedul moal beukil kana bangke kotok tapi dia cek bedul laler ieu kuari daging kotok karek nang ngasakeun itu di tubugang kotok eta laler hejo mudah kabugang tak mudah kana pasakan kotok mudah kabugang ieu roti anyar kene karek turun itu mah geus 3 minggu geus pulukan geus basi laler mudahna ka mana kanu bau tak kanu seungit tapi sada ngomong seungit tah alapatan laler tah hirupna heh eta laler teu hayangan kanu seungit hayangna kanu bau-bau kanu zarorok pala hadirin tapi cek bedul sajorok-jorokna aing mah teu hayang kana bangke komo bangke liling mah komo bang emok mah ieu jurigna ieu bo geus ulah sok ngumbar nafsu rizki sadiberena ku Gusti Allah salaki kerusa salaki teteh ngojek syukuran ka Allah alhamdulillah mama boga salaki bapak meuni syukur ka Allah pada mah emang nage mama teu hayang ka bapak anak urang kapaksa lo jeung geus boga anak lo jeung marah syukur mama sadih boga salaki bapak pagawean bapak kuari misalkan jadi kenek tukang bas gajina 150.000 bapak mah kenaikna 100.000 deus teuing mama maridho ikhlas dunia akhirat gaji bapak 100.000 deus teuing bapak nu penting mah unggal poe datang ka imah berangkat jam 7 balik jam 5 sore alhamdulillah unggal poe panggih jeung mama nuhun bapak aya teh cenah hideung seutik punduk wajar bae kapanasan bae tapi alhamdulillah tuh anak alhamdulillah kaparaban deuleu sakola ka sakolakeun nu itu mondok alhamdulillah bu anakna 18 anu sakola 8 nu mondok 10 bu kakak mondok anak mondok kabeh kula diserahkeun ka kiai atuh modal kiai diserahkeun kabeh ieu
zahir batin cenah imam bau nya kudu marahan sagala pareng. Ya Allah, alhamdulillah Pak. Eta pabajikan syukur. Nu penting mah bapak cager, mamah cager. Sehingga orang dahar teu bara main, imah teh kebocoran, sajadi mah urang leutik. Kamarna 2, kamar kahiji jeung urang, kamar kadua 18 tuang lu pindang bae ngajajan. Syukur mamah mah sakieu. Alhamdulillah, aya teh bapak hideung geus teuing. Syukuran bae Bu, boga salaki hideung. Nuhun Gusti, salaki abdi mah hideung. Geus teuing Gusti, jah hideung mah angel kabelok. Alhamdulillah Gusti, wasilah salaki hideung ya Allah. Alhamdulillah. Loba dulur nah hideung mah ngarendeng di batang kaung doang adik kakak. Nuhun Gusti salaki abdi mapangaruh ai hideung mah lempang jeung dina jalan aspal atuh katabrak mobil jatuh ka daerah suban aspal ya. Nuhun Gusti salaki abdi mah hideung leus teh. Hideung mah berkah jak kamari ge ngariung di nu mah haji nyokot berkat 12 teh kanyahoan jah hideung ieu. Laju Gusti atas salaki abdi mamates maneh nyaho kulit teh hideung make baju beureum pandoang cangkang tangki. Meh dipasak ku ibu-ibu. Hidup nu hidang. Woi, cek nu hidang menang cerai. Tenang dong. Atuh nu hidang awak hidang make baju hidang samping hidang make baju putih, paduang tai cak-cak eta. Das deui, boga salaki hidang, dodol Garut ke legit ari hidang mah. Kopi panis. Tuh. Kopi itu dulu hidung. Coba lamun teu hidung atuh cawerang teu eta kopi tapi lamun medok. Wih, serong. Sedep. Bangsa, terbangsa nyebutna kita ke ngopi. Tapi tidak ieu kopi sedap. Tuh. Leus deui, neng nyabisin neng salaki hidung leus deui. Hitung-hitung doang Oreo teh. Terus ya eta laler leup ayeuna laler cek laler Gusti sedih amat abdi dikitukeun ku bedul tapi abdi syukur hirup dijieun laler tibatan abdi hirup dijieun manusia diberi akal ku Allah, diberi keimanan ku Gusti Allah. Abdi mah teu boga akal, tapi abdi syukur ka Gusti hirup dijieun laler hejo. Sanajan beukina kana nu bau-bau, tapi abdi mah syukur keneh ka Gusti. Tibatan abdi dijieun manusia nu tilok daek ngaji. Tah, teu kabahas ieu. Jelema nu tilok ngaji hirupna leuwih hina munggu Allah tibatan laler kadenge sajra nah kemana lumpata jajal lamun teu ngaji moal beres lampiar beres polam nyarcok teu beres jeung teu cocok jelema anak munggah haji ongkos 100 juta sailu-iluna waduh nu kumaha jelema anak salat sailu-iluna coba ngalau wudu asal kumbah bae asal kumbah bae teu asal ngumbah aya babna para hadirin mata lamun teu boga ilmu cek Imam Athaillah kaifa tuzaki na kumaha sia zakatna wa kaifa tusolli mun teu boga ilmu na kumaha dia salatna wa kaifa tasumu ketika jelema teh ku guru na kumaha tu sia puasana wa kaifa tahijju na munggah haji kumaha tu munggah hajina eta jeung ilmu nama Muna siapa? Ngaji. Gek, ibu datang. Terus teh yang dekatnya dan biuk nu penting mah. Di pengajian, ngan langsung ngobrol bae. Ai di pengajian, dengekeun kiai, ieu mah pot aprekan kita rame ngobrol, breng we. Pekalamatan Bang Bara. Tah, ieu perintah agama min jumlatina haol. Urang mah alhamdulillah ahli sunnah wal haolan ieu ayana di ahli sunnah eueuh di aliran wahabi mah kadang-kadang musyrik syirik beda sakitu-kitulah
mantap mamang nek nyakolakeun anak nek pasantrenkeun anak ke pasantren modern tah ke pasantren mana tah nu hade bisi nasab ka zaitun dan pariksa sebab kuari aya loba heuge kuari kadang-kadang ahli sunnah wal jamaah pada ahli salah wal kagabah. Hati-hati nek nyakolakeun anak tah nek masantrenkeun anak tah cenah ulama nek sakola hop teu dilarang nu penting anda bisa berbuat baik khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia orang yang memberikan manfaat kepada papada dasar lagi udah jadi kiai kabeh bisa berbuat berkat ngan urang teh belajar ilmu agama mah nomor 1 nah sebabna pan eta salat kewajiban masing-masing lain kewajiban kiai muntah mak kiai wajibna salat bae ulah nanaon atuh henteu salat kewajiban pribadi bener berarti elmona kudu nyaho puasa kewajiban pribadi elmona kudu nyaho betul apa tidak baca Quran kewajib kepentingan orang berarti elmona kudu nyaho ya alhamdulillah almarhum ibuna Kiai Abud istri Amah Haji di Haulan hai Ustad Abud tegagah anak-anak Amah Haji tegagah sanu gagah almarhum kumaha hebatna bisa nyiptakeun waladun sabe bisa nyetak anak anu soleh pertanyaan anak urang mampu moal doang almarhumah ngadidik anak ieu nu datang ka dieu lain ondang syariat ondangan Amah Haji jeung Kiai Abud jeung putra-putra almarhumah hakikatna undangan almarhumah urang bisa nyebutkeun datang ka dieu boga amal naon ta almarhumah kudu kabita para hadirin Rabbana karim mata eta anak penting heula didedel ilmu agama hok geus boga ilmu agama neuk jadi kiai mangga neuk jadi jawara mangga neuk jadi pengusaha hok neuk jadi tentara wah neuk jadi dokter wah neuk jadi kerun neuk jadi naon sebab nu penting boga ilmu kartos mata alhamdulillah di urang mah di Pandeglang masya Allah tadi teh ngayakeun haulan ngaju dibacakeun tahlil dibacakeun zikir dibacakeun Quran ya Allah laju urang masuk zarah ka kuburan benar sebab kieu ya Pak Bu lamun urang zarah ka kuburan ya urang zarah ka kuburan atawa urang hadarat di imah mata kudu make Allah ma'ausil cek sakawal madhab Imamun Syafi'i radhiyallahu an lamun urang maca Quran di hareupeun makom teu kudu make Allah ma'ausil ketika urang zarah di hareupeun makom cek urang assalamualaikum ya ummi indung urang cicing papa hareup jeung urang zarah ka abah urang assalamualaikum ya abi bapak urang ngajugug di hareupeun ruhna ngan moal kadeuleuh ku urang sebab geus lain alam lamun andai kata dibuka hijab ku Allah papa hareup bala hadirin mantak teu kudu make Allah ma'ausil mithla tawabi ma qara'tuhu teu kudu lamun ieu mah ya jauh akarak urang di imah ngadorotan ibu bapak urang mantak make tawassul make hadarat ila hadaratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi al-fatihah nah ieu ila hadarati mun ceuk santri ibu cicingnya moal artinya dengekeun baheulana ieu ila hadarati ilana ila huruf jar ta'alluqna ka mana sebab ieu huruf jar asliyah butuh kana muta'alaq aya muta'alaq na mana tuh baheula pura keur pertama mondok begitu balik eta mah kula kieu ge molotot kula gering kula mondok di Padarincang diantareun ku babaturan jeung kula gering ceuk indung kula pala indung mah kudu nyampe ka anak oh aceng gering ceuk kula cicingna kula teu ngomong digotong kula tina motor
padahal mau bisa lempang ya mencari rada gotong beda aing supaya percaya mah indung aing gitu lain uniko lain usah nipu kolot lain wagak begitu datang ke bakula geus babaturan kula balik nganterkeun kula dia anterkeun deui kana motor raju kena tuh dirasa itu kan malarual para rakyat hayang dahar batuk segala ngeh tek bengek bengeus lieur awam datang apa kula cek apa kula sanu gering Jamal mah gering kumaha cek apa kula cek ama aing mah ikhlas ridho dunia akhirat dia modar di kobong eta kula ka gering cager kula kieu sugar kula mah gara berobat gitunya sahid dia modar di kobong dus ke surga bangsa ieu kolot eta kula langsung udang gesiu lompat kula ka dapur langsung kula neangan kejo eta hareup ke eta ka Haji Muhyiddin kula jadi cager langsung ka indung minta duit nah kemana berangkat teh ka pondok meninggal nanya kula di ketemu kolot iya kolot minta kula hendak ka kolot barang kuali karasa kuali kusia mohon gitu ke eta kolot kumbung-bung na boga anak bodoh mohon doang bisa na nanti kalau kabina-bina kau tidak akan payah di kobong itu melompong jalan ke surga cukup bakula jalan manu payah di kobong diudangkan bakal jadi alim dia aja nah ting jadi kiai di dunia jadi kiai di akhirat dia aja cukup lain bangsa ngomong gitu intinya kula mau gering itu lo ngomong cager sih ya cager cek kula gering kula ngomong cager baik sakalian kula tuh balik lebaran kula di kobong merenya main lagi meren maya anak aing cenah meren diteangkeun ka kobong ulah bapak kita balik bedakeun moal kita aing mah keberasaan teh moal balik jadi ku jengkel atau indung mah cerik bae pameran indung ieu cenah mah moal uwi kamayana moal balik mah cenah ih kalau kitu di bae teh kalau ngomong dulur hadirin hadirat terus ya eta ilah hadarati kumaha mana ta'alukna kitu mutalak lah kemana ilah huruf jar hadarati majrur kudu jar alamat jarna kasra dhahir sajumlah jar majrur talukana ngancleng ka mana bawa eueuh sajumlah jar majrur talukana fil fa'il anu dibuang takdirna ay atawassalu ila hadarati ay uhdi ila hadarati berarti lamun urang nak tawassul ila hadarati ay atawassalu ila hadaratin nabi